Sok aya sebatan sepuh, leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Tadi janggelek jadi naon? Tinggal waasna, kabeh bumi ka dieu waas. Duh Gusti. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kanca mitra sadaya dur abah di mana wae ayana nu jauh di Pilembura nu anggang di Padesaan. Anu teu perangenak di lembur Matu Banjar Karang Pamidangan. Tepang deui sareng ngawaos. Ngawaos, muhun ngawaos, ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Masih sareng abah dina edisi anu ayeuna. Urang ngadamel konten atau nabi video masih dina babasan sepuh kapungkur. Di antawisna aya babasan anu unina teh leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Leungit ciri, ilang tanggara nu aya tinggal waasna. Kumaha kireun kinten respon ti wargi urang sadaya nu aya di Tatar Sunda. Utamina kanggo para milenial anu dina sabara waktos katukang dina sabara konten video anu atos didamel rata-rata milenial ngeblank perkawis babasan Sunda baheula. Antosan salajengna hayung ngiring urang milarian anu pas. Sadaya, orang coba konfirmasi salah sawios aya milenial. Katawisna geulis camparenik mojang priangan. Assalamualaikum sampurasun. Oke, Neng namanya siapa? Modus. Yuke. Asli Garut. Bisa bahasa Sunda nggak? Bisa bahasa Sunda ya? Neng, dina bahasa Sunda sepuh kapungkur aya sebatna babasan, paribasa. Kalau dalam bahasa Indonesia pribahasa, upamina bahasa Sunda namina babasan. Sok aya sebatan sepuh, leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Ilang tanpa karana. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Leungit ciri, ilang tanggara, nu aya tinggal waasna. Cobi. Sok nguping babasan sepuh kapungkur teh. Aya kalimat babasan, leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Leungit ciri, ilang tanggara. Ayo. Baru dengar. Belajar bahasa Sunda nggak? Belajar. Bahasa Sundanya jelek. Bahasa Sundanya jelek. Sabaraha nilai bahasa Sunda di rapot? Di bawah KKM. Kanca mitra sadaya ada dua milenial. Nu hiji namina sa? Nggak punya nama. Nu hiji? Ai. Assalamualaikum Bapak. Damang Bapak, urang cobian ka Bapak ieu urang naroskeun babasan sepuh kapungkur. Bapak dipayun sepuh abdi sok kantos nyanggem kieu. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Eta kieu teh naon Pak hartosna teh? Bapak mah kelahiran sabaraha Pak? Kelahiran 55. 55 toh. Kinten naon Pak eta teh hartosna? Hoyong terang. Oh, kada terang adina. Kasih hai, aduh kasih hai. Kantos nguping mah. Hilap deui. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Ngelek jadi naon. Tapi kantos deh nguping mah nya. Hilap deui mah nya. Geus sawios. Teraskeun dagangna. Sing lancar, sing saeb, sing waluya. Hatur nuhun Bapak. Iya, milenial bade ngawaler pernah belajar bahasa Sunda? Pernah. Kiri. Terus. Nah, ieu mah pan masih anom. Masih kene kasebatna milenial. Ci kinten kantos nguping teh. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karena. Tadi janggelek jadi naon? Janggelek jadi naon? Nya kantos di wayang. Dina bahasa wayang eta memang bahasa Sunda buhun gitu. Kira-kira teu sawios di lalempang we naon kinten-kinten maksudna eta teh? Janten berubah lah gitu. Berubah. Janten misalkan api gitu nya asalna jadi pamegat berubah jadi istri gitu. Oke, ngacanggelek. Ngacanggelek janten istri. Leungit tanpa lebih, ilang tanpa karena janggelek jadi Lurah Togog. Nah, kan jaminan sadaya luar biasa saja dengan Arya kelas nembe lulus SMA masih kalebet milenial. Kan kami terus sadaya dulur abah di mana aya nu masih satia di channel Nangawaos ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Mojang jejaka anu kadangdang akang teteh anu saroleh mak bapak anu waluya. Nini jeung aki anu jembar rezeki. Aya di mana tebak ye?
Iya urang nyingkronkeun sareng babasan sepuh kapungkur. Leungit ciri ilang tanggara nu aya tinggal waasna. Ta ieu teh baheula zaman keur ngora tempat ngantri tiket bioskop. Malam minggu aneh pergi ke bioskop. Ieu teh katelah namina teh bioskop Cikuray. Zaman simkuring masih Cikuray, cenah kapungkurna namina kantos bioskop Odeon. Kantos oge namina Juliana. Tah ayeuna kumang sakiwari tos robih bukti rubah kaayaan. Janten naon di antawisna urang cobi tepangan penerus generasi sajabana. Kayak orang tepangan Kang Ristri. Kami telepat ieu janten kandang kopi saurna. Boy, udah ngopi belum? Kediam-diam baik. Saurna. Cobi urang tingali. Sampurasun. Akang, daramang Kang. Aduh, luar biasa. Iya. Para expert kopi juga nama. Tuh. Kancana salapan dalapan. Salapan genep. Hampura rada poek saeutik. Buka atuh bah kacamatana. Kancana salapan genep. Kancana teh nami mereknya. Nami merek luar biasa. Iya kopi daratan mana itu? Garut, Gunung Cikuray. Kopi Gunung Cikuray ternyata luar biasa. Upami tos ngambil kopi teh hawana teh hayang gagah gitunya. Luar biasa memang kopi Garut. Kayak orang cobian, orang review kumaha kopina. Tapi satu ajana ieu tempat sapertos di uniaan tadi gaduh sejarah panjang. Di antawisna ieu ngarupikeun tempat pertunjukan. Hiburan. Wah pasti anu uninga bioskop Cikuray dina zamanna eta emut sagala rupi ka emut. Sim abdi ge di tahun 80-an ngantri di dieu sami Kanca Mitra Sadaya urang tepangan ieu generasi kaopat pengelola bioskop Cikuray nu ayeuna robih fungsi gentos nami tapi masih tetep dumasar kana perjalananna urang taros. Kang Risis assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam rampes. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Jadi juragan kopi geuningsnya. Nyobian we abdi teh ngarangkul sawargi nu daratan di luhur di Tonggo. Tonggo Di Patani Gunung Cikuray. Cikuray kopi. Nu panginten dikoordinir ku Kang Juanda, saudara daratan abdi oge di Tonggo diajak. Bios di dieu masarekeunana di tengah kota. Eta sababaraha Patani panginten aya 720 langkung. Petani anu dihimpun hasilna ayeuna disimpen di dieu. Moho. Kang, ieu kan legenda Kang tempat ieu teh. Janten naon wae ayeuna teh saatos ya kagerus waktu ngojayan zaman tos teu kiat margi kan teknologi digital sanes kanten ngarobih posisi anu kawitna tina bioskop atau tapi ruang pertunjukan film. Ayeuna robih janten naon wae teh. Panginten ngauwihkeun deui roh gedung atau fungsi gedung. Janten ngulang perabadan 100 tahun yang lalu. Tos 100 tahun ieu teh yuswana. 100 genep. 100 genep teh tepat dinten naon kaping sabaraha? Dina 22 Oktober. 22 Oktober Kanca Mitra Sadaya masih aya waktos kirang langkung 2 minggonan nya. 2 minggon ieu ulang tahun 100 genep gedungnya gedung bioskop Cikuray. Kapungkur oge aya carios cemarita pun ramah masih aya alhamdulillah. Pak Haji Kustia masih jumenengnya alhamdulillah bagja. Tempat ngumpulna cendekiawan sareng ulama. Ieu teh. Aya sadik-sadik pengen foto-foto ti Aki, teras babaturan Aki. Dokumen teh. Mandongeng dan ngandu bakon yang ngopi. Mawi abi nguikeun sareng ngajak oge. Manawi atuh pami kreatif pamuda ayeuna sagarut kumna Jawa Barat. Biasa wae penginten janten pustaka. Pusaka, kemijil pusaka nomor. Alah luar biasa. Asal ada jero euy Mang Boris aya namanya. Luar biasa. Ya, aya babasan sepuh kapungkur. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Leungit ciri ilang tanggarana nu aya tinggal waasna. Kan orang ningali bioskop teh. Lamun ningali cicirena mah tinggal waasna. Kabeh mun ka dieu waas duh Gusti gitu. Nah, leresan ngalarapkeun bahasa eta memang saresna mungkin upami kana jejer lalampahan tempat ieu mah kirang pas tapi upami ningal leungit ciri ilang tanggara nu aya tinggal waasna memang katingali nya urang teh. Tah kirang langkung supaya henteu leungit ciri teu ilang tanggara supaya urang waasna meunang kumaha kapayun Cikuray teh.
panginten ngahartoskeun babasan nu neme ngabeleti abah mah abi ge mung ngelakukeun upaya enten upami ieu dimumule nya abi oge teu acan amanah mah amanat amanat ti sepuh heeh ieu memulai cenah teras oge heeh teh ka aus ku angin heeh wikeun deui fungsi gedung kang nu sae-sae wae oh panginten aku bahasa ieu mah naon teh manifesto sosialita iya jero kabeh naonnya manifesto sosialita guys no ngangge diangon maslahat nu penting maslahat aya guna aya manfaat Amin. positif kanggo perkembangan generasi urang Leres, Pak. kapayun luar biasa kanca mitra sadaya kumaha rengkak jeung paripola sateras ieu cikuray engke dina episode nu salajengna urang kumpas tuntas sareng nu gaduh lalakon generasi katilu Bapak Haji Kustia engke urang tepangan ayeuna expert heula generasi kaopatna Kang Riz putrana putra mahkota Pak Haji Kustia baheula mah eta anak sultan lamun cek sebutanna eta mah janten pemegang tapuk pimpinan selanjutnya di ieu ulah ka mana kanca mitra sadaya tetep di ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos-atos di channelnya Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos.